ieu ti usaha ieu ninggang ka imah aing. Wah, ieu mah kudu diamankan ieu soalna ieu ninggang ka imah aing yo. Ieu geus teu bisa ieu kudu diamankan ieu mah yo. Ti usaha teuing. Lihat teh. Unyuk. Nasiana naonan ieu ti aing dirarabut. Heuh ieu saha ti maneh ninggang ka imah aing yo. Cek keterangan ogenan saha cenah ieu ti murag ka imah aing mah. Ieu 30% ka aing. 30% kunyuk sia. Pan geus puguh ya aing melakna ge tadi kebon sorangan. Heuh aing ge apa asal ieu? Nanti melakna tina kebon maneh tapi ieu ninggangna ka imah aing. Tak ieu batas imah aing tah berarti loba keneh ka aing 30% leuwih. Heuh atuh dah wajar burik ai condong kieu mah. Da ieu na komo usum hujan meureun. Nya we urug kieu mah. Heuh saha aing teh tadi kenal nyaho ieu teh nu maneh ieu teh aing ge apa? Tapi ieu lagna ninggang ka imah aing sah jadi cek keterangan ogenan kudu ka aing saeutik ieu mah yo. Maneh mah saeutik maneh sakieu yo. Ka ieu batas nu aing tah. Ah, ari itu. Eueuh ti dituna kunyuk. Bagi dua. Yo kana condong kana maneh. Kapan heuh ieu nu kumaha dolo itu batasna. Heuh da ieu mah nu geus puguh nu aing tapan melakna ge di kebon aing ai maneh. Yo sal ibaratkeun kieu we sal. Sia teh boga lauk nya keur ngabedahkeun lauk. Lagna giji kana solokan. Kapanggi ku aing ka sayur teu kahaja laukna teh. Rek ku saya dipenta deui cing karunya we atuh. Cih heueuh tapi kan ieu mah tiwu burik lain lauk. Iya atuh sal imah ibaratkan kata sal atuh ya mana sih mah gede-gede teh goblok habarkan teh sakumaha. Ada apa ini? Tayo sip si yo goblok pisan geus gede teh. Rariweuh meuni kadenge aing kerapat di kecamatan. Meuni kadenge ke kecamatan. Aya naon ieu? Yo, pansip, meureun apal pansip mah hukumna nya. Ieu teh plak tiwu teh dina kebon urang. Condong kana taneuh si burik. Nah, aing dipenta cenah sapotong. Eta kumaha urusanna? Allah pangeran. Jadi maraneh rariweuh teh masalah ieu menu kadenge ke kecamatan teh. Oh sip. Aduh, ieu pira masalah sepele. Lain sepele-sepele da aing teu ngeunah atuh pira kumalakna di dinya. Dipentana sakieu aing kabagian naonna sip. Oh, gitu masalahna. Heeh. Geus burik sia teh ngelehan da ieu mah tiwu si Isal. Ya udah geus puguhna taneuh urangnya. Tah melakna ge na taneuh si Isal. Wajar we atuh ka dieu saeutik mah. Ah si Hansi sugan aing teh kadukung aing kan kadukung si Faisal. Yo sal ieu maneh malak ieu ka sepanjang kitu sabaraha bulan ieu malakna? Yo sabulan 2 bulanan meureun. Yo Isal, ieu teh tiwu teh. Geus 2 bulaneun nya. Ku maneh we ieu hitung kali 1000 sapoe geus sabarahaeun? Paman loba hutang meureun ka aing. Naon sia jadi boga hutang aing hutang naon ka maneh? Ih heuh sal ieu mah yo ibaratkeun maneh teh nyewa lapak kitu tah. Nyewa lapak. Heueuh. Tuh aing kalah lieur ieu mah. Geus aya mah kieu we urang make penengah erek. Penengah kumaha? Kumaha ieu mesti jadi lieur si Hansip mah? Pan ieu taneuhna nu si Isal. Heeh. Ieu imah maneh. Heeh. Geus we mun kieu geura awas geura heula ieu. Wang jelaskeun nya. Ieu keur nu boga taneuh heuh ka dieu nya. Atuh lalu itu yang sakieu tah pan batas aing. Geus kumaha aing we atuh pan aing aya pengaman. Nah ieu nu boga taneuh ka dieu heuh. Tah nya ku sabab aing penengah heuh pengaman. Ieu nu tengah-tengah ieu keur Hansip. Tah ieu keur nu boga imah. Kumaha mun kitu setuju? Nah jadi ieu Hansip jadi piluanu nih. Pan ambeh tereh ayeuna daripada si Isal sakieu. Ka dieu si burik. Ari aing menang naon? Coba gede teuing si burik. Atuh ada datang ngareng ka imah aing. Enggeus mending keneh nu ceuk aing dieu. Mending keneh ieu si Isal ka dieu, ieu aing, ieu sia burik geus jongjon eta mah. Aing mah pernah ku jadi saeutik. Pan aing ge hayang meureunan aku mah teh tadi capek di kecamatan aing naik di kumaha Isal. Tah, tinggal burik taneuh sia. Di mana? Set. Geus aman. Berarti ieu tiwu nu aing kabeh. Ku aing jadi mah kebagian aing. Nya moal da teu kanu lapak sia aing mah tah. Jadi aing salila-lila di dieu ngamankeun ge teu kabere nya Isal. Ih, pan ieu geus aman anu mah. Tong bola ning ngamankeun aing oge nanti nu ninggang ka imah aing teh dibere. Aing jauh-jauh ti kecamatan Nya lah. amannya. Aman. Kunyuk teh. Si anjing aing jauh-jauh ti kecamatan ngamankeun tiwu teu hasil. Aduh, Sal, tungguan rasa gedenya. Kemana tuh? Aing ada kieu rasa gedeng. Tungguan. Ya Allah. Naon ieu awewe aing nelpon. Halo, Neng. Oyong basreng. Oh, nya atuh engke dianterkeun. Nya engke ka bumi. Ya, assalamualaikum. Aduh, aing teu boga duit.
Hayang basreng kudu kumaha ieu. Aing mah aya wae. Aduh, ying. Aya si Ucup ieu mah. Halo, Pak. Basreng. Pan urang teu moal duit. Ah, ya si Ucup ya. Cup moal duit teh maneh. Ngawat nang gitu. Bapak aing yang basreng cenah ke digantian di imah. Bener. Bener, iya pan bapak aing. Oke tuh. Si Ucup lah, Pak. Og. Og cenah. Lah, aya teu? Aya ya. Og, si Ucup lah, Pak. Og. Ka mana melinanya, Cup? Aya di ditu. Di mana? Di brand itu toko Galuh Putri. Sagala lagi aya, ek basreng, ek baso ikan. Sagala lagi aya komplit itu mah. Komplit. Heeh, ya. Oh, iya apa tuh? Di Ya, mana, Hed. Cup? Jauh kenehan teu? Ayo ieu kehed. Ah, lu aya di Radul kehed. Radul naon? Radul Raja Galuh kehed. Galuh Kidul. Oh, iya. Oh, tadi ini mah komplit kan segala lagi aya, saya yang beli baso naon ge aya di dieu mah. Ah, aya basreng teh? Aya pada basreng pada baso tanawan. Hoyong basreng WA 10. Mangga. Masih lama-lama tinggi sa. Di situ mah aya duit kan goblok. Lu bapak aing kayak digantian ke bapak aing. Siapa? Basreng A 10 A. Siap, A. Pada yogi naon jang? Bagi basreng 10. Mangga siap. Anjir, Cup di dia mah komplitnya. Ya komplit mah di dieu segala aya kayak di dieu mah. Soto. Man, ieu sal yo. Kira-kira ieu duit aing digantian aku bapak mana kayak Gantian kayak tinggal bawa ke mana ke bapak aing. aing porsi teh digantian. Nah, saya teh kau bina-bina teuing atuh. Sok bayar. Bayar. Seberana? 10 dan 80 ribuan. Oh, 80.000. Nah, Cup. Ya, Pak. Tas WA. Angsul nama atas we. Mohon. Siapa parah halu goblok. Terus atuh bayar ieu ku bapak aing. Jauh, Cup. Guanya ada orang mereka di heula, mau langsung balik. Juga Oh. maneh, bapak orang tagih duit mah. Apa mana di mana? Teuing teangan we atuh. Oh, gitu. Heeh, urang teh heula nya. Nah, kalau tuh ke mana-mana? Ka dieu heula. Terbalik si goblok. Memang teh kemana lapisan atuh aing. Si gawat tere, euy. Tah, watere kebenaran bapak di watere. Di atas di mana ucuk? Aing sedih itu di si Isal. Terus naon? Terus beli basreng, buang ka dia terek nagih duit. Duit naon kan? Nah, pan si Isal beli basreng cek watere cenah nah, nginjem ka orang 100.000. Aing mah teh nyaho si Sal meuli basreng. Nah, pan tadi teh teleponan jeung watere cenah. Teu nelpon teh naon kan aing mah keur ngadaguan Mang Maman rek mesin motor. Lah, bohong pan tadi teh nginjem 100 sih. Itu tak watere. Sia naon bukur. Sia. Ada Aing mah teh nginjem teh naon? Eta modal Mang Maman heula. modal jeung isu watere meuli ros. Penta kasih paisana kelak. Anjing kumaha si Isal. Anjing kumaha ieu urusana. Watere. Anjing apes goblok.